Kamana sih nih saudara pikiran ya wah jelema nih wah titah-titaheun acan ieu mana buteng mural jika nama ieu bakal datang bulan ya paur gede bulan we ieu mah meni kararese jelema teh. Oh ieu mah nih beuteung nih saselengitan kieu mak nyareuneuh. Jika nama ieu fix ieu mah datang bulan ieu mah datang bulan. Nih nyeri kieu mak nyecikane datang bulan ayeuna mak geus datang bulan deui asa minang-minang teuing. Alas ya heueuh we meni kuateun ka ngacai. Aduh, ima fix ima jika datang bulan nih eueuh iya nih eueuh titaheun acan. Tuh udah bener. Ima jika nanti datang bulan telat dikersakeun ka mana deui nya wayah kieu adi urang biasana sok geus ka ima ayeuna can aya. Ajaran telepon sugan daekeun bae Nilila ngangkat deui teu kuat di teu ngararasakeun. Halo? Adi di mana? Adi burukeun ka dieu heula ade ka Ima. Sosok burukeun ditungguan, burukeun aya penting omat sila mun teh sok tingalikeun mau libere. Aduh. Pantun lagi belah dieu geuningan. Teteh aya naon sih mah nirariweuh? Ari mana nih hararese di geroan teh di teleponan teh tadi nih hararese. Naon teteh atuh nyaho ke main game ya kagok. Game anu diuruskeun teh nu kitu yang dibebetkeun eta HP bujran. Apa sih marah-marah mulu? Kadekeun HP-na. Mana teh dede meni di teleponan tita tadi teh nyaho lanceuk pupurum kelanjingna teh lamun lanceuk sakarat teh di dinya mah jongjon we main game. Rek titah naon atuh teh meni rariweuh pisan Sok burukeun ka warung panglikeun soptek. Atuh teh monya lalaki meuli soptek di mana harga diri ieu? Era embung. Boga adi teh bangka warah teh beunang ditita ku lanceuk jual si ku aing mah HP-na. Atuh teh bae atuh dieu kurang lah era-era ge bae Haye. Boga lanceuk kita meuli soptek ka lalaki. Mana soptekna kadiekeun? Kadiekeun heula apa urang ke pangmeulikeun soptek. Haye. Meni hararese nu nyar soptek teh ka warung ka mana atuh dilila teuing. Ari mana meni dilila teuing dititah ku lanceukna ti warung mana kadiekeun? Yo. Si ontohot nya geus lila geus naon deui meuli salad ditah meuli soptek kadon meuli pempes. Emangna urang teh orok. Naon atuh teh nih maledog kaos ka ucing wae. Saya bisa macan teh ditah meuli soptek kadon meuli pempes nanaonan cik balikeun deui ka ditu burukeun. Lancuk teh meni rudet. Si ontohot kehe disok anger teu balik ditah barang beli teh geus ieu mah dumpel heula we kudu aya bae ku cempal katel ge bisa jadi. Teteh. Iya keheula. Kamana si teteh-nya? Iya di kamar keheula. Tah nu kieu di tadi atuh ngalilakeun kagok geus didumpel ieu mah dasar budak teh. Mending oge keur engke piparantieun. Kieu karasana hirup di kampung mah yang ngising tuh kudu kapasilingan. Jaba jauh, jaba poek, jaba leueur, jaba sadaya jurig. Duh, itu asa sengit nu masak, sengit goreng jengkol, ieu teh ngahudang lapar. Sengit nama sadi mah ieu dah goreng jengkol teh. Asa sengit jengkol itu asa di mah ieu kitu tapi itu asa saha itu
Teu asa saha ieu teh. Di dieu teh asa saha di pawon teh. Alah asa aya nu gegerowan gitu si Uwas ada namanya. Dek naon? Ah dek diteang heula ka hareup bisi aya perlu si Uwa teh. Bener geuning si Uwa tengah-tengah we sugan teh bangsa tadi mah. Samarangan ka uwan yang ka bangsat. Atuh uang di tengah-tengah na aya naon, aya perlu naon. Lain uwa teh ngilu kacai dan uwa saat tadi teh kacai ngan asa sengit goreng jengkol di dieu teh. Mending ngamuk ari kana daharen mah abang yang geus biasa sok kitu si Uwa mah. Ih dasa kabina-bina da tara ungap poe atuh. Ih meni paribasa mah ka dieu sok barang teta wae di matak bararosen. Ayo atuh wa ka jero heula yuk. Aduh. Engko teh tak ka jero tapi pantau ditutupan. Wah poho hayu atuh. Kebeneran pisan seuwa keur lapar teh. Ya dek aya semah jadi masak ayeuna teh. Mau mawa gayung dek tuang kana gayung wa. Kalau senene gayung mau mawa gayung we ka itu ka dieu teh. Kan tadi nak water kacai ngan ngamu goreng jengkol sekalian kade nyimpang da lapar. Cok wa dek tuang mah tapi piringna ieu kalalotor. Bios kana eta gayung atawa turup kastrol. Maknya kana gayung geus kana turup kasrol nu aya atuh. Helaan wae. Biasana sok mi helaan wae. Ka batur teh sok ka dieu. Kasrolna cepengan heula, saya diberean. Asa kacida asa kieu meresa kieu sebagai moal atuh. Ih si Uwa mah hari dibere teh sok ngulutruk. Sakitu ge dibere. Nah, itu jika rada bocor. Alah, nah ieu teh juga bocor. Naonnya tapi mereka dari katinggal teh tuh bocor kunaon ieu nanya tamalna. Ah, mirarian heula di mananya? Ari itu naonnya? Bisa gitu dipakai namal. Ah, di ajaran heula we bisa meureun. Tapi alusnya mal bocor meureunan tuh tapi dikiekeun teu bocor geuning meureun ayeuna mah aman mal bocor. Duh, itu kuat ke ieu cangkeng nyeri alas ya nah baseuh. Jika nu tembus tapi da tadi asa geus meuli softteknya si Dedek teh di mananya? Oh, di Nadlur Excel. Kemana da tadi teh asa ti dieu? Mananya? Di dieu tapi ka mana eueuh? Ma. Baku ari ge sebebeleuweungan teh aya naon Kokom? Ma ari mah ningali softtek teh ti dieu dua tadi nang meuli si Dedek nah meuni eueuh. Softtek teh naon Kokom? Mama da teh apal. Ma anu tadi dua di dieu anu warna biru aya tulisan softtek anti bocor, Ma, anti bocor. Oh, anu tadi meureunnya. Mama teh apal Kokom? Nah di kamanakeun ari mah dipake naon ku emak dipake? Anu di dieu teh Kokom, emak teh dipake tamal katel. Sugan teh naon tulisanna teh di dieu teh da softtek anti bocor Kokom.
Terus kumaha eta teh dipake nama katel softtek teh. Gerak orang bawanya ku emak ada di dapur. Iya lain. Ku emak teh pakai tamal katel. La ilaha illallah mah kotor ngajeplok itu eta mah lain tamal katel mah softtek paragi namal ieu ari emak. Duh, data apal atuh emak mah maklum kolot baheula. Tara make nu kieu. Keun lah keun bae nah teuing daripada eueuh. Ari kolot baheula meni eueuh ka nyaho-nyaho acan. Nah, ari geus didumpal mah nya meni asa geunah rek diuk rek kumaha ge. Kan eta si Iman asa kabina-bina mah nya paragi ieu dipake kena katel. Saha nelepon. Si Abas angkat ulahnya tapi sin ambek si emak ieu teh. Ih meniku keukeuh naon deui nya ieu teh ah. Da ah. Halo? Nya sok ada ka bumi mah teu naon na si emak. Nya kitu wartos salahnya ka si emak. Nya sok biasanya si emak sok minta cacanakan da mun ka bumi teh. Nya sok diantosan nya. Sok. Abi bakeula. Mak. Aya naon kokom gegeroan wae. Inung keur beberes di dapur. Ning ganeng. Lain emak anu rek ka imah. Ka kokom teh nu nelponan wae. Bae ulah mah. Ting atuh. Mah bae ulah. Bae ari mah wadahareun mah. Anger mama nu kitu teh unggal ka sema teh mati nama dahareun Ada atuh pangabeuki eta eta mah mah. disebut matre. Kan bae ayeuna mah geus zamanna. Dangdan atuh kokom dek aya sema mah nyarubah grabi kitu ngarah geulis katingalina. Nah mah ni kudu dangdang teuing arek ka mana atuh waktuna molor dangdang. Ah kumaha kokom we ari ngarah katingali geulis ngarah teu katingali bulading. Assalamualaikum. Itu geus datang geuningan. Waalaikumsalam. Sok kalebet. Kokom, da mang? Alhamdulillah. Sok acalikeun abi ngaguran lamanya. Mak. Aya naon kokom? Itu mah gerak ka ditu hayu gerak. Itu dek naon? Era hayu gerak. Dek naon atuh? Aya tamu geuning. Mama da mang? Alhamdulillah. Tadi teh juga aya tamu tadi teh ka dieu teh. Ah nempo ah. Aduh, ngariung geuninganan. Ih, ku anger si Uwa, ari geus tuang toong teh. Adi wa kajerolin tuang toong wae. Geuna aya tamu geuninganan. Ibu da mang? Dah. Mampi itu teh saha? Eta anu teh si kokom. Oh, eta teh nu yang ka si kokom teh ya. Nya, tetewa. Ujang teh nu ti mana ieu teh? Ari abi mah kawit mah di Bandung namun ngakos di Limbangan. Mampi ini teh cai-cai acan. Nyanya hilap atuh bade nyanak heula we. Kokom, nah teu beja-beja baik di kota teh. Ada teu aya nu arapaleun si mage teh dibicaan ngan imah ngadadak we okom hayang uwi. Kokom, baik di kota teh asa mungkin gelis kokom mah nya. Teh makin cinta atuh ka kokom teh. Dusta bisa we ngarayuna teh kekadengan ku si imah kumaha. Apa sih? Oh, Cai-cai atuh jang da di dieu mah. Di kampung mah teh aya naon? Syukur cai we wungkul. Mama ditampi atuh cai eutna. Mangga enggak?
Nah mampi atau nu cai teh cai hungku teh di nu sanes ieu teh. Atuh wa maklum di kampung, jauh ka warung di dieu mah. Mama alhamdulillah sagitos cekap terus diangkat. Ujang, kami teh di mana? Abi mah mama di Bandung. Di Bandung. Mohon. Ujang, penak sang kokom di mana? Ujang teh sahana kokom. Abi mah kawit di Bandung kenal sareng kokom teh rerencangan SMP. Maksud ka dieu teh Ujang teh bade naon? Abi dokap ke dieu teh mah aya maksad bade laras-laras ka kokom. Ujang teh tos damel atau teh acan? Mah da abi mah teu acan gaduh dambel masih kene pengangguran. Bade nyarian dambel teh sesah zaman kiwari mah. Gini, can boga gawe. Ujang wawanianan hayang kasih kokom. Ari masih pene pengangguran mah si kokom engke dek di Paraban naon, piraku dek di bere huut mah. Mama, da aku teh cinta berat ka kokom teh. I love you. I love you ah. Emang lamun beuteung lapadek di bere I love you. Kokom piraku dek bobogohan jeung anu pengangguran, mah teh satuju kokom. Atuh mah Atuh udah engke mana ya kita ngariwahkeun. mama meuni teu ngarasakeun hate abi kumaha. Engke bisi ngariwahkeun ka Inung dek kumaha. Atuh mah paran Geus bogohan riweuh ku Aradi maneh oh. Geus ieu nu parasewa wae. Atuh dah si kokomna, atuh dah. Geus era ieu harapan tamu. Atuh dah bedegong si kokomna. Ah kumaha maneh we kokom ah. Kumaha dinya we ah. Wah. Atuh kumaha wa. Sing sabar, kom sing sabar.